Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, watepang deui sareng Bapak Wasta Muhammad Erwin Nugraha. Insyaallah dina dinten ayeuna urang bakal sasarangan diajar ngeunaan materi bahasa Sunda, materi karangan deskripsi Kampung Adat Sunda. Karangan deskripsi Kampung Adat Sunda. Tapi satu acan urang nincak kana Kampung Adat Sunda. Dina dinten ayeuna Bapak bade ngajelaskeun heurang ngeunaan naon si ari karangan deskripsi teh. Naon ari karangan deskripsi teh supados sida paham. Dina bahasa Indonesia atanapi dina bahasa Sunda aya sababaraha wanda, aya sababaraha jenis karangan nu sering digunakeun. Salaresna karangan teh seueur pisan jenisna teh. Tapi umumna nu digunakeun dina bahasa Indonesia atanapi dina bahasa Sunda aya 4. Nu kahiji aya nu disebat karangan deskripsi. Aya oge nyebat deskriptif, sami-sami keneh. Nu kadua karangan narasi. Nu katilu karangan argumentasi. Nu kaopat karangan eksposisi. Deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi. Tah, ayeuna urang guar hiji-hiji, urang jelasin hiji-hiji supados hidep paham. Oh, ieu karangan deskripsi, oh ieu karangan narasi, ieu karangan argumentasi, ieu karangan eksposisi. Mangga. Anu kahiji aya nu disebat karangan deskripsi anu dipedar dina materi Kampung Adat Sunda. Naon atuh ari karangan deskripsi? Karangan deskripsi teh karangan nu eusina ngagambarkeun. Ari deskripsi teh hartosna teh ngagambarkeun. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian, tempat atawa barang nu saluyu nu sesuai jeung kaayaan anu sabenerna. Naon nu karasa, naon nu kadenge, naon nu katingali digambarkeun dina tulisan. Tapi kadang hidup kudu paham, ngagambarkeun di dieu lain hartina hidup ngagambar dina buku sanes. Bentuk nama tulisan, tapi tulisan teh eusina teh ngagambarkeun. Contoh, Bapak boga babaturan. Contoh ya dideskripsikeun. Bapak boga babaturan, eta babaturan teh buukna panjang, irungna mancung, kulitna bodas, sok make rok. Kadang-kadang ngobrolna teh semurada laun. Cik kira-kira ku hidup kagambarkeun teu Bapak keur ngobrolkeun awewe atawa lalaki? Awewe. Kusabab obrolan Bapak tadi ngagambarkeun, ngadeskripsikeun. Contoh deui. Alat transportasi ieu teh warnana teh bodas. Bana aya 4. Aya supiran di hareup. Terus deui aya penumpangna. Nu aneh mah ari naekna gratis, ari turunna mayar. Biasana aya tulisan 01, 02, 03, 04, warnana bodas. Tah, Bapak di dinya keur ngagambarkeun hiji alat transportasi. Naon nu kagambar ku hidup? Pasti nu kagambar ku hidup nyaeta alat transportasina disebut angkot. Teu mungkin hidup mikir kana ambulan. Ambulan sarua bodas, ambulan sarua bana 4. Tapi eta mah sanes alat transportasi. Eta nu disebut karangan deskripsi. Nah, karangan deskripsi mah biasana ngajelaskeun teh kalian detail. Dijelaskeun tepik hal-hal anu leutikna. Siga engke Bapak rek ngajelaskeun ngeunaan Kampung Adat Sunda, tah dijelaskeun hal-hal detail dina Kampung Adat Sunda teh. Salajengna anu kadua. Nah, ieu contoh Kampung Adat Sunda nu aya di Jawa Barat, Kampung Baduy. Insyaallah dina pertemuan salajengna. Salajengna nyaeta karangan narasi. Nu kumaha ari karangan narasi? Karangan nu eusina ngajelaskeun runtuyan kajadian ti awal nepi ka akhir. Sakali deui, karangan nu eusina ngajelaskeun runtuyan kajadian ti awal nepi ka akhir.
eta kejadian teh dituliskeun ti awal nepi ka akhir. Contoh misalnya dina karangan anu bentukna novel, carpon, eta teh detail kejadianana, ngajelaskeun hiji peristiwa. Eta disebut karangan narasi. Contoh wae hidup ngadama hiji karangan hiji carita nu eusina nyaritakeun ngeunaan jalan hirup hiji budak anu budak eta teh sangsara tapi kusabab sumangatan terus ngagedur dina jero dada, sakolana semangat, sagalana semangat, akhirna manehna bisa jadi jalma anu bagja. Dituliskeun dina bentuk carita, eta disebutna karangan narasi. Ngajelaskeun runtuyan kejadian ti awal nepi ka akhir. Narasi eta nu salajengna nyata karangan argumentasi. Ari argumen teh hartosna teh pendapat argumen. Bising ka hidup di SMA cek guru teh, coba keluarkan argumennya. Oh maaf Pak, saya ketinggalan di rumah. Lain. Tapi argumen teh pendapat. Karangan eusina ngajelaskeun hiji masalah ditambahan ku pamadegan, pendapat sorangan, ditambahan ku data, ditambahan ku fakta. Sangkan jalma nu maca bisa yakin kana eusi tulisan nu dijieuna. Kana karangan eta. Eta karangan argumentasi. Terakhir, cirina karangan argumentasi mah dina eusina teh ngagambarkeun pamadegan sorangan atawa pendapat sorangan. Terakhir, nu kaopat nyata karangan eksposisi. Ari karangan eksposisi mah karangan nu eusina ngajelaskeun tahapan-tahapan atawa proses atawa oge disebut tata cara dina hiji kajadian. Tarada unik karangan eksposisi ieu mah informasina teh bakal nambahan kana pangawuruh, bakal nambahan kana ilmu nu aya dina eusi sirah urang. Contoh hidup maca karangan cara-cara nyieun tempe. Eta kalebetna karangan eksposisi. Cara-cara ngahadean motor sangkan bisa jadi hade. Eta karangan eksposisi. Cara-cara diajar anu bener. Eta karangan eksposisi. Cara-cara nyieun bolu tina jagong. Eta karangan eksposisi. Sabab dilebetna ngajelaskeun tahapan-tahapan atanapi cara. Kesimpulanana, opat karangan, hiji karangan deskripsi ngagambarkeun, dua karangan narasi nyaritakeun kisah, tilu karangan argumentasi pendapat, opat karangan eksposisi tata cara tahapan atawa proses. Dicatat, dirangkum pedaran materi ieu. Mudah-mudahan sadayana tetap sehat, tetap semangat, jaga amalanana, jaga salatna. Mudah-mudahan urang tiasa patepang saenggana diajari sakola. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.